Oke guys, welcome back kembali di channel kami. Kita akan review adalah sebuah kenyataan yang amat sangat itu nanau nanjel teh medio sorangan jika burung gak mau sukses moal dikajaga ge moal sok nage kos aing atuh rokok normal aing mah coklat naon paling bako itu mah rokok nage masih jauh dengan tumbuhan dan sawahan. Oke, kembali lagi sudah begitu. Terima kasih. Capeknya lah, kemudian teh di bawah orang bako jeung bako we nya. Aduh, cenah penghasilan. Oh ya. Sebenarnya mah orang teh nyeri hati sok bade omongkeun. Heeh nya. Bako jeung bako we udah teh. Baiklah, nebet orang bersyukur nya. Ge pasti waktunya orang bakal jaya lah. Orang ge. Ya orang model ya. Lagi dengan saya ini cuacanya cukup hujannya guys ya, dan kita akan mereview ini adalah ini apa, tumbuhan apa ya? Naonan eta. Ayo ngapain gituan ke kameraan. Ya mau sukses semua kalau aku mah ge moal. Adalah masih hujan kayaknya guys ya. Oh, ada gebuk sini ikutan buk. Cerah yang mana? Sama kamu doang itu buat. Oke guys, kembali lagi. Oke gebuk. Ngilang ngapang. Naonan Buru terus ya. Ayo, ini adalah siapa namanya? Gabung oke, jangan gitu atuh ngomongna biar menangkan duitnya nu kitu. Atuh naon sih jadi ngerang kitu bareng ngapro gitu. Dan manfaatna naon? Atuh rameane ieu mah lain bikin duit mah da kumaha dulu hirup mah. Mau manfaatna mau kos aing atuh. Sombong anjir tebokeun bisa tebokeun lah. Bakal selesai balik lah juga. Oke guys itu. Gak tahu kenapa ya. Aduh, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Emang tahun-tahun orang anu dicap ku batur, cila orang kituan gegeloan gitu, cila jelema burung, tapi alhamdulillah ngasakeun duitnya. Nu kitu enak tuh ngasakeun duitnya sabungkus kopi, beda baheula ge korek yang stilunya. Da baheula orang teh hiji teh yang mau baturnya. Ya Allah, Gusti. Terus inget kana teh baheula anu ngomongkeun urang saha? Ya kene cuma si anu nya ada kumaha ya nasibnya ini besok nongkrong di dia nya orang tungana tungguan kan ka dieu lah udah nah terus widinya biasana ketara asa perkeun asukan we gitu ogeun bako da aing saboga kieu balangsak topi digadekeun Assalamualaikum everybody. Waalaikumsalam everybody. Kade. Toto ka mana? Leuheung maneh ieu. Bubrak ieu sinareun maneh eueuh rokok, da biasa ku bako maneh mah. Si Toma itu ka KWC heula mang. Eta ieu mah hayang nyobian we ngarokok teh da. Baheula mah geunian bako wae. Seueuh kuat. Emang ladang naon maneh? Macu Utara maneh mah. Gawe naon menangkeun kieu? Nya ai milik mah teu ka mana kitu nya. Baheula orang anu dihandap anu ka di luhur kana bagian orang gitunya alhamdulillahnya ku dimilikan gitunya jeung terus berjuang mah ge urang teh bisa kabeui nu kudu oge alhamdulillah lah. Halo men geus eta lin geus wadukeun sok kadi Saha eta boy? Wah gabung aya maneh ieu inget keneh teh baheula nih anu pernah anu ngecibir urang dan sahabat konten-konten ieu cuman ieu tah jelema ge. Oh wah gabung ge kana ka dieu? Karasa lima duit beak tadi teh yang ka dieu we sugana kitu maneh boga bako. Tah ieu buk anu hasil dihina ku maneh baheula teh ieu hasilna teh. Sok sanet berkosong. Ulah kitu toh Asia iki oge babatan urang baheula. Ulah sok ngetakeun beureuh baheula manehna beureunan jadi hayang nyaho hasilna heula teu nyaho. Teh perjuanganna antep kene kenae yang penting main nama orang bisa ngariung bisa mereka manehna nya. Dari kumaha ada ya tuh boy pikusingan dari deka inget keneh kitu nu ngomong namanya pedas pisan lo kitu eta teh. Hampura we atuh kamarnya duaan da meureun baheula wing salah pan hayna mah hayang gitu pas maraneh teh. Geus bro kene ulah didengekeun ngomong si Toma kenae jeung tau maneh di ulah sok ngomongkeun nu jelek-jelek lah ka batur teh. Kenae nu baheula kumaha diomongkeun ka urang mah kenae. Hayu boga orang di luar we nya. Orang bebarengan lah. Tapi kalau Bu, sejak kapan kameramen punya kameramen sendiri?
Sejak Bapak bayar saya.